Ieu lalakon simkuring ngingkrik unggal poe lumpat kana sawah ningali alam ku hejo ningali cai ku jernih ngingkrik teu karasa ku capek sabab aya dituju langkah lain saukur langkah tindakan tingkah perilaku lain tina saukur tingkah perilaku matahari anu nyorot ieu ka alam dunia tur nyuburkeun kabeh sagala alam dah narima kana kaayaan anu tos dihareupeun jalan tos tantu dina masa depan tur jalankeun tur lakonan Aduh, sawah kain sal macul nya. Woi. 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 Katoran paculan. Ai, sawah saya ta, aki. Aduh, aing gara-gara galangan. Aing gua jadi labu ya. Masih. Tuh, galangan aing tuh bagian kain. Paculan itu batu ka nyawan. Oke, eta sawah-sawah si atuh mending geus mandi pacul wae. Aduh, eta sawah-sawah salahan ki eta aduh. Asa suara euy. Sawah-sawah eta. Aduh, salahan eta sawah-sawah. Aduh. Sanya. Eta salah ki. Dasar si Aki eta. Aduh, aing mah. Ieu kasurupan eta. Was monyet itu banget. Sawah aing di paculan. Eta sawah saki. Pikun ki, pikun. Eta sawah aing. Ya, cek saha eta sawah amang. Coba li ku kaki ilikan, coba tingali ka ditu, kanu batur, aya batesna meureun. Alah heueuh. Sawah aing be ditu. Ya, poho euy. Hampura euy. Nya ku abdi ge di hampura. Harus terus sekali-kali deui nya. Maculna, ilikan heula menarik macul teh. barok coba salah macul batur ku aing paculan Balik lah. bau coba pribet teh Nah, apa ini sepeda na? Tang, datang. naon ki Aing sepeda tang. Balik ya lah, rem lempang. Aing diam ya. Aing tuh kai. Aing Minta diam. heula ki. Cabok baik ya. Nyemprot lah. Manteng. Ya, bawa pacul aing. Aing. Tong di waduk ki. Cabor teh. Ya. Kak kun dengar ku aing. Rem lempang euy. Rem lempang. Wah anjing. Aing kaduhu ngabegal sepeda. Malah cilaka ieu mah. Asep. Kieu aja diputuskeun ku cinta teh. Tariris efekna. Aduh, kumaha nya ieu euy. Aing teh tarima kebogoh aing disalingkuhkeun. Wah, beka kieu na ieu calana. Gara-gara ngabegal sepeda kamari, aduh. Coba macul sawah salah,
Wah batur ku aing pacuran. Kolot bang ieu mah. Ki, Aki. Kebetulan ya si Aki ya. Alah. Ki. Assalamualaikum. Allah. Bojigong. Jangan gimana luas we aing sia mah. Rek naon sia ka dia? Mentak pelet tadi nama ka dieu teh kalau diberi gegedoh kos kieu. Pelet. Yuk dia. Oke. Aing sih bukan ya. Iya ya abdi teh. Keur mah ayeuna teh muriang da efek cinta cigana teh Ki. Ditinggalkeun abdi teh teu tarima ka boga abdi jalan jeung tukang chicken teu tarima. Tukang chicken. Nah lain tukang bakso ikan. Lupa atuh da teh mah. Duh, maki abdi rek mantap pelet we nih awewena balik deui. Mantap pelet. Kamari ge teu dibayar, Pan. Artinya udah itu mah bapak Ki. Bapak sia Kang Jejen. Heeh. Jejen goblok pisan teh. Aing capek-capek geus modal kuntilanak wewe gombel sagala. Ki anu geus ana mah kieu we Ki. Abdi meh balik deui awe itu jeung di meh cageri awak. Ulah gara-gara kos kitu abdi muriang ka si Ki. Duh, gara-gara cinta. Dia mantap pelet we ka Aki Ki. Sayang pelet. Nyamun Ki yang pelet lah. Matak lagi jarang goyang. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Tidur awewe. Ayeuna mah geus siber ku urang pelet oh. Oke, siap. Lakonkeun ku maneh. Tak ieu hiji deui. Pake ku maneh geus ulah loba omong balik. Siap. Tenun ya Ki nya. Teu tarima yang kebogo aing dibawa tukang chicken. Aing ge kudu bisa yo. Mau gawe yo pemberian ti bedul pelet sing merap kan. Alah, mantap nih mah. Tambah ganteng bener ya pelet ke bedul. Mudah-mudahan we balik deui. Ah. Bener ya we ganteng teh. Alah. Idih, anjir. Mantap. Eleh tukang chicken ge, Bos. Lah, namanya pangkat teh. Assalamualaikum.